Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran bahasa Sunda. Kali ini kita akan membahas materi tentang bab 6, yaitu mengenai miara lingkungan. Kali ini Bu Ina akan membacakan sajak yang ada di buku paket halaman 92, judulnya Kunaon Alam Urang. Silakan anak-anak dengarkan dan perhatikan baik-baik penjelasannya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam urang Kud Wildan Devi Wijaya. Usum hujan geus datang, unggal poe unggal waktu, teu eureun-eureun. Saestu nama hujan teh barokah. Barokah pikeun sasatoan, tatangkalan jeung manusa. Tapi nyatana ayeuna hujan mawa musibah, banjir, urug, kajadian di mana-mana. Rek teu banjir kumaha, rek teu urug kumaha. Gunung nu loba tatangkalan geus bulit sir dijieun rupaning wangunan. Kunaon alam urang? Jawabanana aya dina diri urang. Puisi alam urang yang telah dibacakan tadi merupakan contoh salah satu puisi tentang miara lingkungan yang dipelajari di bab ini. Puisi ini menceritakan tentang alam kita, bahwa sekarang sedang musim hujan. Usum artinya musim. Unggal poe unggal waktu artinya setiap hari, setiap waktu. Teu eureun-eureun artinya tidak berhenti-berhenti. Saestu nama hujan teh barokah artinya semestinya hujan itu berkah. Barokah pikeun sasatoan, tatangkalan jeung manusa. Artinya berkah bagi sasatoan itu, satoan itu hewan, tatangkalan pohon jeung manusia dan manusia. Tapi kenyataannya sekarang hujan membawa musibah. Banjir, urug itu artinya longsor. Kejadian di mana-mana. Rek teu banjir kumaha? Rek itu artinya tidak akan banjir bagaimana. Lalu rek teu urug kumaha? Tidak akan longsor bagaimana. Gunung nu loba tatangkalan artinya gunung yang banyak pohon. Loba itu banyak, tatangkalan itu pohon. Geus bulit sir dijieun rupaning wangunan. Sudah gundul, bulit sir itu gundul, dijieun itu dibuat rupaning itu berbagai macam, wangunan itu bangunan. Lalu kunaon alam urang? Kenapa alam kita? Jawabanana aya dina diri urang. Baiklah anak-anak, kita lihat di halaman berikutnya ada melengkapi kalimah. Yang pertama yaitu kaayaan naon anu digambarkeun dina isi sajak eta. Keadaan apa yang digambarkan dalam isi sajak itu? Jawabannya yaitu kaayaan alam urang. B. Naon saestuna hujan pikeun manusia? Apa semestinya hujan pikeun manusia? Jawabannya saestuna hujan teh barokah. C. Saha wae anu narima barokah tina turunna hujan? Nu narima barokah tina turunna hujan nyaeta sasatoan, tatangkalan jeung manusa. D. Kumaha kanyataan kiwari tina turunna hujan? Kanyataanana ayeuna mah hujan mawa musibah. Kajadian naon anu mindeng datang lamun hujan terus-terusan?
Jawabanana banjir urug jeung sajabana. F. Naon anu jadi lantaran datangna musibah dina usum hujan teh? Apa yang jadi penyebab datangnya musibah pada musim hujan itu? Jawabannya yaitu gunung nu loba tatangkalan geus bulitsir dijieun rupaning wangunan. Artinya gunung yang banyak pohon sudah gundul dibuat rupa-rupa bangunan. Yang G, kalimah anu mana nu ngagambarkeun keayaan gunung. Artinya kalimah yang mana yang menggambarkan keadaan gunung. Jawabannya yaitu gunung nu loba tatangkalan geus bulitsir dijieun rupaning wangunan. H, kumaha kuduna keayaan tatangkalan di gunung teh? Bagaimana seharusnya keadaan pepohonan di gunung? Jawabanana kuduna keayaan tatangkalan di gunung teh ulah dibukbak. Artina harusnya keadaan di pohon-pohonan di gunung jangan ditebangi. Dibukbak artinya ditebang. I, jadi naon tatangkalan anu dituaran di gunung teh? Artinya jadi apa pepohonan yang ditebang? Dituaran itu ditebang di gunung itu. Jawabanana tatangkalan eta dijieun rupaning wangunan atawa pakakas jang alat rumah tangga. Nomor J, naon eusi utama tina sajak kunaon alam urang teh? Artinya apa isi utama dari sajak kunaon alam urang teh? Jawabannya yaitu eusi utama tina sajak nyaeta kaayaan alam urang. Artinya keadaan alam kita. Demikianlah materi tentang miara lingkungan yang dalam hal ini tadi disampaikan tentang sajak kunaon alam urang. Selanjutnya anak-anak silakan kerjakan latihannya yang di halaman 93 buku paket. Itu ada 10 soal, dikerjakan jawabannya saja sesuai dengan yang tadi sudah dibahas. Anak-anak silakan kirim ke GC hasil kerjanya ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.